Hoi, enak Sob. Lagi lumah dia. Kemana Sob? Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Tadi tuh ke Arab. Arab. Tuh. Mantep Umroh. yuk. Umroh, selalu kering. Hei, dia mah kering deh. Sa. Umroh ke jalan-jalan. Oh, umroh anu jarah ka ditu teh ha. Heeh. Ka Arab. Lain umroh kering dia. Umroh mah. Oh, bersalah denge. Beres mah. Ceng sa. Budak kabehan lobaan. Aing dulu lah. Oh, bukan itu dia. Bukan gue sih susah pernah mah. Poin minyaman. Ayo nih. Sabar geus keberan dah. Oke. Ulah kaneng tapi dadenya. Heeh. 200 perak kayaknya. Sob, dia mah kebena-bena. Aduh, 200 perak. Sugan mana? Masa ka umroh ka ditu 200 perak? Air. 200 peraknya cukup jangan beli gegetuk biar tadi itu jajan. Kabina-bina teuing. Moal aya di Arab mah di ditu. Dia kenalan ke semenel video. Oh, ya. Oh. Geus sari duit tak? Ayo. Main dengan ini telepon. Yuk. Waduh. Ya. Gampang ya. Gampang oke? Nah. Jeung sabar ya. Mana mah lobaan berak. Rumah. Tapi anak aing tuh sih bingung. Kemana anak dia? Iya, ho tadi mau motor. Waduh. Hujan deh ya. Anggeus tangguhan aing salina lagi. Aku sudah Ya? sadar dia. Ayo bukan. Oh, tangguhan di dieu. Oh. Halo, kemana deui ya? Budak arah raya, ini kuari. Udah samperan dia. Ih. Aing diajak umroh aja kusuk-kusuk dia. Aing tapi mau nanya ya. Mau koper gitu. Soalnya jauh ya mah aing. Arab cuma mau loba. Jadi setir aing. Mana nih masih terang? Sepi aing mah. Gas lah. Iyo, hujan. Kalau main mana? Oh iya, nah kalau mana? Laku, kau umur bayar mau motor budak. Ribu lain mau pakai kapal. Oh motor. Bukan amat dia dahir. Anjir. Hujan yuk. Dia kali itu naik mobil, naik motor. Terus udah pakai helm? Ulah lah dia, nges, udah mulai polisi. Oh, itu turun dikit lah, ya turun dikit. Ngomong di tadi. Oh lah dia dengar adik dia. Ulah kebal. Aing siap ya, umroh. Umroh. Mau jauh. Mau jauh aing ya. Di Arab jauh. Nggak bukan nama. Aing beli kan baru dapat aing umroh. Ren, hari dia. Nak umroh apa nak kemana dia mau jauh? Ke kebun kemarin dia. Nang dia usuk. Aing mana umroh. Aing mana umroh kan mau jauh kan itu ke Arab. Di Arab Simpen dia mau jauh sama tak doang gitu. Sebodoh los. Yang penting aing. Alah, dia nak Ayo sekarang aing umroh. mau jauh aing. Ayo kalau pun kabehan telepon. Ayo lah, orang berangkat. Ayo umroh. Orang umroh. Jadi bae umroh mah. Ayo ngomong-ngomong kayak si Dahir umroh. Oh tuh si Dahir tuh. Lahir raya Dahir. Oh izin naon. Yang bekal. Oh iya sih. Ayo, Tinggalin ya. no. Woi, Junes, buat mau. Dia mau mana ta? Ih, buku bekal jeung ka Arab. Dia bekerja ini mah dia mah ini. Bodo amat kami bita aing, di Arab bisa jauh. Usuk mana? Apa Aing mah Aing mau bakal di lalu sini aja lah. Tinyak kok. Oi, mana mobil busna? Opo. Atuh kurang aing. Halo, serang. Aing asup aing. Kabur kasih. Assalamualaikum.
Iya. Oh, Angkot iya. oh iya oke. Ih, jangan senyara adik. Berarti kalau aing meureun. Aku lain. Naik bae. Naik bengos. Arah tuh lain, arah tuh. Lagi arah tuh. Ayo Pak, ayo. Arah tuh lain. Yang penting berangkat. Isinya bae. Ribu amat sih Aing tata. yuki amat. Oh, usah. Gina. Laki mau bilang letik teuingnya. Siapa ngoloy aing ieu? Aing pajar aing Pajar mobil aing. bus. Orang naik angkot. Kan gimana ke arah tapi naik angkot lain naik bus ya. Mistain mainan yang penting mau orang nyampe be ke arah. Oh iya. Sama Eba. Kak Eba, Hei, gimana naik angkot lain naik bus? di mana lu sok tetanya be geus milu bae, geus nyaho-nyaho datang be. Ya, geus ulah tetanya. Geus pokoknya menyaho di tempat be, di Arab. Ah, mau anak. Dong geus kawin bae. Ih, tuh ieu mah incu. Incu, Lain oh, anak. Aing pantes, ditinggalan ah. incu puguh mah. Inung nanya ho ka mana buah. Oh, geus karunya bawa belah. Oh, maka ada karunya. Pi karunyaeun nya. Oh, daripada curi aing dibawa geus. Dahir, eta badahir mau bakal naon ke Arab. Mau menen abah dahir, mau cakang tangkil. Soalnya di Arab mah bae cakang tangkil. Badahir, pugu sarau bae mana gana ada getuk. Dahir, ari dia eta mau saha? Nyahoy anak tetangga kok dibawa. Aduh, dia mah. Si Ebah mau incu, dia mau anak tetangga deui. Kumaha ge datang ka ditu Nah ieu? itu soalnya di situ kan di Arab mah loba duit. Oh. Jadi kok itu tang ieu ngagesek teh gitu Aduh, lagi. aing teu tahu. Naon? Bisaeun mah nguyul mah. Tinyaw ieu. Oh, Geus geus lah. diajak. Urang coba bae datang ka ditu. Oh. Heeh. Geus. Ya loba di ditu Oh, mah. bener. Dahir kan menang-menang cangcutnya dia pingangan teu meunang mah tuh. Dia mah aya bae di Arab aya cangcut. Cuk. Mun di Arab mah cangcut. Oh, Aya naon? aing ge gamis. Gamis? Oh. Jeung jubah teh nya. Oh. Ujing. Tapi lumayan bae, lumayan. Teu nyara adik mah Oh. Ebah mah. Ih. Ari dulur aing ka mana ih hiji deui nya. No. Leungit ada si eta. Oh nya. Ari eta si bawang berok ka mana? Oh, eta kemana? Badeng maduk dihareup meureun jauh suara-suarana acan. Nya adik si eta mah. Oh, mau kalung bae si eta. Lain kan mau cau jeung naon si eta? Para kontak. Para onta, aing Oh. mah kena cau. Oh, Ya Begian sama lah. onta mah para penage naon ya? Jantung. iya dia mah. Jantung mah, oh di Arab mah. Kayak ge iyo, Naon? kurma. Buah kurma. Mantep Oh, tah. kurma, ya. Urang anak kurma tah. Ayo. Keng mau karung. Oh. Ya. Ih. Bapak pilot. Ari si eta ka mana nya dulur aing? Nah, Sanya si Junet. jangan Mana eta si eta? Jangan mau mulun. Oh, meureunnan kayaknya. Mengimangi saya kemana gua? Ya Junet. Mewek bae. Parangsa aing. Kunaon? Eba adalah jauh aing di gel pilos sa potong di bekal ke arah pada. Ayo turun Dahir. Terus. Aduh turun. Tuh. Wah, ini aja turun tuh yuk. Nyampe di bandara. Mainnya bandara jauh kapalnya ke mana? Aing. Aing dah. Ima aing diajak ke lempangan Mana ieu di mah. dieu orang tununa. Emang di bandara yuk. Oh, Tanya aing ya, bandara melain kieu. kayak orang kaya di luhur kapal mah. Di luhur kapal. Oh, jadi Sebelah mana kapalna? Turun di Bradiolan. Kayak datang ke Arab kaya ke kapal. Ari kapalnya di mana? Kapal-kapalan. Iya. Kapal kapalan. Pokoknya mah tuturkeun aing bengos. Kalau Saya aing kena kalau ngomong. yang penting orang nyampe ka Pulang ditu. kaluhur. Oh, kaluhur. Kaluhur. Jadi ke air kebun pieu. Awayak. Air dia. Ima lain ka bandara dia mah. Ih, geus dia. Tuturkeun tangga ieu bae, Terus? nyampe ka luhur. Aya kapalna. Oh, kapal. Aing mararieu kieu Eba. Teu nyahotin. Aing mah naik kuda aing mah. Geus kudana dihareup tuh. Geus aing geraan kayak kita datang. Nyampe. Itu tuh pengen nyampe tuh kudana di ditu. Yang tungguin atuh, jangan cepet-cepet. Aduh. Pohon tadi mah bukannya tungguin, tungguan. Oh iya, tungguan bet tuh bareng. Aing taguan Ayo, ayo, dahir. Aing mana aing dia boga Ayo. dulur ku kabina-bina tek dulungan ya si Nipu. Ebah. Ih, aing.
capek, aing capek. Saboro teuing dia aing capek. Bodo amat lah iya we da ieu. Baru aing teh macain anjing. Ya ya we. Aing waktu sekadang dulu ke aing dijingjing nya. Aing main nanya ka dia nya. Ari itu budak kemana itu jelema itu? Bener tahu baru pada punya dia. Apa kok? Barang saing dari ngaroceh bae geus gade naon jingjing. Aing penasaran. Oh, dia harus pulang ngomong lah. Yang paling sing dibungkuskeun dia. yang Bagus aing nuturkeun teh sing bae. kalau bocah yang kopi menang nyampe tempat. Ulah-ulah bae. Siap. Woi atuh tangguhan aing woi. Kalian mah kolot ditinggalkeun. Ebah Masa udah di pandian aing sakitin. Aturan Khasna. nenek ya kolot aing udah kolot. Nenek ditinggalkeun ya mawa incu. Supa itu supa supa. Oh, lagi tiris aing nangkep aku aja. Atuh woi tangguhan ebah woi tangguhan. Aduh. Beli korma itu. Tega ning aing ditinggalkeun yang kolot lain. aing. Padahal yang nanya beli korma tuh. Ya atuh aing mah meuli lah. Beli. Aing mah. Beli aing mah. Aing beli cai jam-jam doang ya. Oh, aing mana dulu. Terus dia ulah barang beli mah daun bae. Ayo balik. Lumayan ya perjalanan kaki. Bah, udah ku naon? Aing capek. Capek? Karena sekolah kieu mah nya. Ya Allah ya Rabbi. Nya aing eueuh mawakeun. Iya, aing bawakeun ya Bang. Dari ya malah lain baiji. Sekarang mau makan HP. Aing Gendong Kang. aing mau ngendong mah. Lahir. Orang gotong deui saya bawa ke hadap. Aing mau. Nya aing beurang. Orang tuntun bae. Aing saleuleut. Repo. Sok. Aing main nanya ya. Ikan maibah beri korma. Ada tangkal korma kos kumasi. Aing nyaho. Yo, dia nyawa yang nyawa. Dia hanya Tah, tangan. dia mah tangkal mah tuh. Oh, kos kieu tangkal korma. Udah cekel kadinya tangkal mah ge. Lain, ini mah lain kaduang. Wah, kesemek kieu korma. Salah dulu dia mah dahir. Itu. Oh. Aku mah aja ngaran lagi hese. Dia aja apa dibandil yuk. Kalau aku dia kayak lamun pun kieu bae. Korma gitu terus dia. Hmm, Korma kayak jadi korma dia. Oh, geus aing muak lah. Oh, geus saya aing menek balik. Ori, kos kieu itu tanggal kormanya. Oh, Nah. Wah, terang geus mandi yuk. Lain dah ya. Hayang. Mana Abah? Dulu dia. Aku penjara di gitu budak. No. Aing tulisan di awak. Sarua aing tiris. Terus, oh, aing metal korma. Bah aing. Dibere aing. Aing sana yang semua rasa korma eta. Dia hayang tah. Atau hayang lah. Aing mau dia. Mana? Ieu. Anak korma ieu. Anak korma. Oh. Ih, lain bersup. Ih, jajal ku dia amis. Tadi aing kan kegiatan bulet teh. Eta mah geus gede. Geus Gede? kakarak kembang anak keneh. Oh. Ini yuk. Jajal ku dia ngeunah pulan eta rasana amis jasa ka Coba. bina. Ati balada. Lagu. Ibu korma. Nah, ini mah. Hampura aing dahir. Naon? Berarti eta mah tangkalna salah. Terus tanggal naon eta? Berarti kecapean eta. Kecapean. Oh. Teu nya adik aing Allah di bae. Di tadi masih nikeun korma bae. Jeung naon dibagi-bagi korma ke bae datang ka imah dibagi ku aing. Penasaran aingnya. Ih, Karena tanggal buah korma eta kos kumaha, rasana kos kumaha eta korma. teh bae di imah, ku aing dipereng ke. Dibere kalah naon tadi eta? Naon? Cacabean. Cek saha? Atuh panas kan bibir. Oh, gitu. Sudah akhir ieu mah. Atuh rasakeun bae korma gitu. Ada cacabean nu kumaha? Jadi teparuh ilun bae dia. Apanya nyaho anjing? Dia nyaho aing cacabeun. Tadi ngedeu tangkal korma tapi teu ngedeu buana. Dia hayang. Dia nyaho. Mana? Kayak kene dia. Korma naik keneh dia Kayak di hayang. mana tadinya kantongnya? Cokot kan? Kayak aing cokoteun. Edan ieu mah. Dinoleh-oleh dia. Yang komra aing. Penasaran dia kana korma. Tuh aing yang komraan guru. Makana dia baliknya ulah pangheulana. Bibir Makana aing. Kudu hebat. aing tadi ieu sia mah. Dia, ieu
Iya, Anggap aja udah korma eta. pucukna ieu. Ieu pucuk korma. Oh, amis dia. Pentil lah dia. Pentilna. Ieu penting Geus susu. asaan ulah ngomong Oh, geus bae. dirasaan. Rasaan dedahir ngeunah. Amis teh. Amis. Oh, Amis. amis. Dia mah salah, jing. Berarti tadi eta cabean bro. Aduh, kurmana. Oh. Itu nyara adik kita kurma. Ya, asalnya ku dieu nya. Bisa lah. Nyokot teh jadi yeuh. Ih rasana teh nyedotak kana bieu. Abis pup. Amis Kan teh. si Junad ge dia. Si Junan ge amis pirak dia lah. Pirak dia dahir dia. Oh, benar. Arti Jajal, Jajal ku dia amis. Amis teh ku dia. Amis kan. Amis kan? yang. Neng yang jajan tuh. Terus udah nyadak bae. Wah, bukan cheese. Itu. Ih, terus teuing neng yang jajan mah jajan bae tadinya. Engke neng bayar sorangan. Pas aing mah dia teh boga duit tapi aing ieu. Naon? Aing jajan. Oh lah, aing jajan mah hayang dia mah. Gitu. Oh, Aing mah jauh. Oh, iya, jauh, kan jauh. oh, kebera. Kamu teh kebera. Hari apa kunaon? Guru abah tadi dibere korma usuk jeung mah ebah yeuh kormana yeuh enek. Ah. Masa kormana kieu. Sama Korma naon cabe. ieu? Cabe. Cina korma pucukna. Ai, ditipu eta mah cabe ieu mah. Ya, aku eta budak nipu ai. Pantesan. Sungguh aing wow ge dong kelecer. Kayaknya sih usuk kayak gitu. Nenek. Dahir, pan dia bukan anak perawan. Kurang gitu. Aing ngomong dia sabar nama. Enggak salah, ya malah. Lain di kamar na yuk. Tungguan abah. Nungguin abah. Oh, abah di itu tah cing mau usuk jeung si beungeut maung tah. Ayo geus hayu lah. Ayo, ayo bareng kapan? Diajak tuh. Geus hayu. Siaran eueuh teu kapangi bae. Atuh aing mah nyumput ya bisi kata duit saudaranya. Kami mah bulak balik. Kuneangan. Iya. Terus ngajak ke mana? Balik. Oh, atuh ayo. 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 Yang eta ngomong-ngomong ada naon? Es bonbon. Es bonbon pangrasa mah di Arab es bonbon. Aya GS dap sedot eta mah. Ayo geus naik. Ayo. Ayo naik. Ayo Eba. Aduh, ayo. Hari budak kamarana deui budak dua di cendaya tangkena bae. Waduh. Belaan budak. Dah tinggalkeun bae. Ayo berangkat mang. Duluan we. Lumpang dia nyampe. Dirinya aing. Aing dia apa aing mah? Aduh, dari tadi tungguan harus. Ai korma aing ka mana? Naon Eba? Ih, korma aing dia bakal dititipkeun ka si Dahir. Mana Dahir? Duh, oh ditinggalkan di warung tadi. Ih, kenapa udah ditinggalkeun? Tah tadi usuk tah, si usuk. Usuk kunaon deui dibawa eta korma meuli na ge mahal dia mah usuk. Oh, aing kawan. Ih, Mas, si Junet tah nyokot deui bae ku hari ka ditu. Turun. Dia tuh lah. Turun. Jauh. Demi teteh dia ih. Bangsa aing turun. Coba itu. Ngesaran Aing nyokot di rumah heula. Demi dulur dia ih. Aduh. Jauh maksudnya. Bang, gerak. Mana kormana?
Boro-boro mokor mah aing kakarek turun tina pesawat ditinggalin ke pesawat. Ayo, yang mahal-mahal mau. Tah tanya teh ka pilot tah. Tinggalin Si Dasir si Eta si Usuk jeung si Dasir. Aing kakak lupa ditinggalin. Tinggalkan bener di gondol ieu mah aing boga turun aing. Belum doang na aing. Dia ulah celik lah. Demi dulu dia, demi teteh dia ulah celik. Benel Junet. Iya mah, tuh kayak aing. Pokona mah diajak-ajak deui umroh. Masa umroh kelewat kabon. Naon di arana aing teu ngara di dieu mah teh nyaho. Masa umroh aya suara jentong geret sih. Ih, tahu aing mah di ditu mah. Aing ge onta. Di ditu loba naon. Ih, bebek. Lembur aing bebek ngapadeg bebek jeung soang mah. Ih.